Masya Allah cai dihandap nurut ka luhur teka hartiku iya tak teka harti naon eta isi atuh kabeh makhluk Allah ku Allah geus nurut ke batu nurut bae tah Hasan Basori jeung santrina 40 hendak ka Mekah pas jasa pelebah kitu di Irak keneh di Irak teh kebeneran gitu ngendong di imah nini jeung santrina 40 pas dek maghrib cak Hasan Basori coba neangan cai eueuh cai aya ge nini ketok nih ulah ieu rek salat maghrib ieu eueuh cai di tukangan imah cak di nini tukang ini mah jalma aya geus sumur dong atuh heuh eta parenti nini ngana wudu ya eueuh timbaan emang butuh kene timba ya Hasan Basori geus kiai mun kuari mah sejuta umat lah geus eta cek Hasan Basori ni atuh eta mah jero jasa cai ge atuh cek ini kula mah atuh geus ngalawudu ieu timbana mana kula mah geus 30 tahun tilok make timba haju atuh eta bae digerokeun cai ya cek Hasan Basori coba ndek ngalawudu emang jeung santri 40 ya sugan teh mangis bararisa cak nini cak Hasan Basori kiai isin jasa ieu bener bae aya cai kaluhur ya aya Kiai Hasan Basori jeung santri ngalawudu lain ngalawudu ngahaneng bae Hasan Basori caknya ini sorangan bae ku hebat-hebat euy aya budak sia ngalawudu aya mama aing mah geus puyang ye ngalaru budak santri dong kobe 40 terakhirnya nah beres salat guys cak Hasan Basori moal jadi aing ke Mekah santri siap 40 nu aya santri nu milu ka Mekah balik ka ditu ka pondok ka imah teh ka pondok los emang kunaon mama mendek mondok di mana di dia di nini mama di kiai ayo butuh kene katiba mama ieu atuh geus baralik santri tinggal di ke Hasan Basori gendong di hareupeun imana leutik cak nini pan eta asa kula Hasan Basori ye pan atuh di dinya we mondok di dieu nih di dieu mah pondok cek teh nini mah sorangan henteu deuk mondok bae di dieu nini ieu tuh mondok teh atuh pan kudu puguh heuh ge puguhkeun hayang naon tuh cek nini teh hayang bisa kos nini kitu tah hirup henteu cek nini kula mah tilok ngagurukeun tuh nu asli mah kos kitu lain dipajang torikoh Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadiyal billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين Allahu a'lamu bimuradi wa in kana lalamunana kalakuan kabura iku agung azumat tegese agung alaika ing atas sesiranya araduhum apa mengone kufaranil islami saking islam lihir sika alaihim karna kasang semsira Muhammad alaihim ing atas kufar fa in istata'ta maka lamun kawasa sira antab tagiya ingatan nyupi sira nafakon ing lubang saraban tegese dadalan ing dalam bumi fil abdi ing dalam bumi
Sulaman atawa tangga dan tegese tangga bisa maing dalam langit padatiyahum maka dekani sirahum ing kupar bi ayatin kalawan ayat mimma qatarahu saking barang kang gawe-gawe ya kupar kabeh fa'al maka migawe sirah Muhammad al makna utawi manane iku anaka lan latasati wa dzalik satu hule siraiku ogara kawasa sirah zalika ing mangkono anta betagia nafaqo asbir maka sobar sirah hatta yahkum Allah malah ngahukuman safa Allah walau sya'allahu lamun ngersakeun safa Allah hidayatahum ing nuduhkeun ing kufar la jama'ahum maka yakti ngumpulkeun di Allahum ing kufar alal huda ing atase pituduh walakin lam yasha dzalik lan tetapi ini orang ngersakeun ya Allah zalika yang mangkono hidayah falam yu'minu maka orang nang imankeun ya kufar kabeh wala takulanna maka ajana temenan sira Muhammad minal jahilin nabi zalik ikut tetep saking kang bodoh kabeh kalawan mangkono bizalika kalawan mangkono law syaa Allah innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'atsuhum ilaihi yurja'un wallahu alamu bimaradi innama yastajibu ing pastine ngaijabah doa ka ing pastine nyubadanan doa ka ing pangundang sira Muhammad ilal imani maring iman sapaung ake kang ngarungu ya ladzina kabasima tafahumin watibarin kalawan ngarungu narima maham lan ngitibar wal mautalan utawi pirang-pirang kang mati ayal kufaru tegese pirang-pirang kafir syabahum bihim nyarupakeun ya Allah min kufar bihim kalawan mauta fi adami simaing dalam orang nang ngarungu ya masumiku nang yakeun ya Allah ing mauta iku ya masum nang yakeun ing mauta sapa Allah fil akhirati ing dalam akhirat summa ilaihi yurja'un kari-kari baring Allah balakaden balikeun ya mauta kabeh yuraduna Geseden balikin ya mauta kabeh fayujazihim ya amalihim maka bakal ngawalas ya Allahum ing kufar atau mauta bi amalihim kalawan pirang-pirang pagaweanane mauta wa qalu laula nuzila alaihi ayatun min rabbih Qul innallaha qadirun ala an yunazzila ayah walakinna aktsarahum la ya'lamun Wallahu a'lamu bimuradi wa qululan ngucap ya ayil kufaru maka tegese pirang-pirang kufar maka laula ing lapan laula amun oranana ayahala nata oranana nuzila den turun kenalai ngatasi Muhammad apa ayatun merabi kang tetap saking pangarana Muhammad karena ketika ya onta wal aso lan teteken wal maidatilan rampadan kul ucap sira Muhammad lahum kadue kufar Makkah innallaha qadirun ala ayyunazila ing satuna Allah iku kang maha kawasa ing atase enten nurunkeun ya Allah bitasydid wa takhfif kalawan den tasydid lan den entengaken saking tasydid ayyunazila atau ayyunzila ayatan ing ayat mimma qataru saking barang kang gawe-gawe ya kufar maka walakin akrahum lan tetapina apa akeh ya kufar ta iku la ya'lamuna ora weruh ya kufar kabeh anna nuzulaha ing satuhune turune aya balaun azimun iku cocoba balaun iku cocoba alaihim ing atase kufar liwujudihi laikihim kena wajib dan dosa ke kufar in jahaduha lamun angasa kufar kabeh ing ayat masih keneh nyaritakeun tentang pelecehan kufar-kufar Mekah terhadap Kangjeng Nabi. Dakwah
dianjurkan ku Gusti Allah ternyata horenganan diterima dengan pelecehan anu luar biasa, penghinaan terhadap Kangjeng Nabi anu pohara, bahkan sampai pengkhianatan, penganiayaan. Lain sekadar diomong tapi diciduhan, lain sekadar diciruhan tapi dibubat babet dibanting Kangjeng Nabi, lain sekadar dibanting tapi Kangjeng Nabi teh diperangan dek dibuluh Kangjeng Nabi. Itulah dakwah Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyeri Kangjeng Nabi dibere mukjizat Al-Qur'an tapi horeng ternyata kos kitu menghadapi musuh-musuh Allah, menghadapi kufar-kufar Mekah dekos kitu. Atuh komo urang mah ulama boro-boro mukjizat mah khusus ke para nabi, karomah dibikeun ka para wali, maunah dipikeun ka para ulama sholihin sholih. Urang mah atuh ieu pangkatna lagi eueuh gan sabaca macana be Al-Qur'an teh teu teurak malah ngagelok jadi Golkar. Gelok tuh lain ngadawahan Golkar endahan milu larut di ditu. Eta pan salah eta kositi Golkar teh biangna kesalahan kuduna mah kiai galelempeng sa situ mampu. Teu mampu atuh masing-masing bae. Nu mampuna bae urang lempengkeun, teu mampu atuh ayo bae ja urang sanagara ieu nyana-nyana urang-urang. Urang mah tuh urang ngaji lempengkeun nyana satungtung bisa teu bisa. Atuh antep ke kunaon jadi milu. Heran teh kiai atuh henteu teh janang Allah ieu meureun manan kitu ge kiai nenek diguburuskeun ka neraka jahanam meureun pasti. Wah cenah kiai sombong amat. Ya emang kudu disombongan kiai gitu mah. Sebab atuh teh menyangsarakeun umat. Nya nu boga mobil haju ngajakan teu bener ka umat-umat pingplan pan. Ih hanya sekedar mobil atau sebuah bangunan pondok pesantren umat jadi bimbang. Umat jadi pingplan ieu ka mana cak umat gara-gara nyana ku nafsuna. Hihi, lain neraka sih naon. Kalau sombong cenah kiai, jeneng mah sombong. Penting itu bisa sombong ya. Ye, sombong amat kajen. Sakaing kajen. Hai gerget jasa. Aduh, Masya Allah. Tah. Kangjeng Nabi dakwah diberi Al-Qur'an, ngajak mangeranan teh ulah ka Lata, ka Uzza, ka Manat. Mangeran teh ulah ka Tritunggal Yesus Kristus. Bunda Maria lain eta. Pangeran teh lain matahari, pangeran teh lain kayu, lain batu, lain manusia, lain tahta, lain harta, lain kerajaan. Allah alladzi khalaqas samawati wal. Dakwah Kangjeng Nabi teh eta tah. Ngajakan mangeranan ka Allah, nyembah ka Allah, bersyariat sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim. Nu kuari geus dikemas ku Kangjeng Nabi, dikemas ku para ulama. Eta ta dakwah urang teh nuturkeun Kangjeng Nabi kuari kitu. Lain haju urang ancul-anculan di jero teu para ruku. Cenah moal menang umat geunteng asal urang mah diridon ku Gusti Allah, titik geus sakitu. Ya mobil moal dibawa pannyana sok caramah, imah gedong moal digandong. Eta pan sok dikarari itu kitu teh nyana nu caramah nyana nu hayang heran aing mah. Masya Allah, nyana nu cara mah gitu, nyana nu neangan blond teh coba. Ya Allah, tapi ente nu Golkar mah jangan ente, nu Golkar doang. Eueuh, nu asup ka Golkar radio tasawuf eueuh ja. Teangan coba di kiai Golkar, kiai asup ka Golkar radio tasawuf eueuh. Cenah aya kiai kabalinger tah mah. Di Golkar si tasawuf lain hayu geura kedukan. Masya Allah. Iya Kangjeng Nabi dakwah teh terus. Kumaha ngeri Kangjeng Nabi teh lantaran dihina. Mat, geus ulah loba omong mat. Segala pangeran teu kadeuleu segala naon lah. Alladzi khalaqas samawati wal ard, alladzi khalaqas samawati wal ard. Geus nu aya bae mat ulah hese-hese tah mata Uzza tah sembah tah. Eta pan pangeran karuhun urang. Maka neangan hese deui pangeran segala teka dulu segala naon lah nu aya ge teh nya teu mampuna naon. Komo nu eueuh meureun. Ih, cak Kangjeng Nabi lain kitu. Ieu dunya nangieun Allah,
geus urang teh nangieun Allah, geus urang nyembah ka Allah, engke urang bakalna ieu dibaotkeun kiamat engke bakal dipanggil ku Allah. Dah, omong jasa. Karak budak kamari ngadahar uyah geus omong. Hakanan geus ya uyah. Masya Allah. Jadi penghinaan terhadap kangjeng seperti eta lah. Nyeri kangjeng Nabi. Diberilah contoh ku Gusti Allah. Muhammad sabar. Ulah haju nyeri lantaran Nabi nu baheula Rasul nu baheula nu ku aing diutus sarua dihina-hina ku kaum can sabaraha eta masa kitu mah. Hayu terus bae tuh. Gitulah. Kanjeng Nabi terus baik, terus. Lah, Mad. Kieu, Mad. Lamun bener sia jadi utusan pangeran, utusan Allah. Ulah sakadar Quran atuh, Mad. Padahal di hati leutik mah eta Quran hebat jasa cak. Eta Quran mantep jasa. Ngadenge Quran eueuh nu teu ngaleketeh kabeh ge ngaleketeh ya Allah ya Rabbi. Nikmat indah Al-Qur'an mah mun kurang dibaca coba ge ngeunaheun jasa. Nikmat jasa Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim him kitu kabeh kantungtuna Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira abahum litunzira qauman ma litunzira ketalaran mana cek emang henteu aing tah aduh tah kos kitu tah jadi ngeunaheun tah tungtungna coba ge Quran bakar itu bae alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana tu tadi ge alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja kadituna hasana tuh jadi kitu tah Quran mah ngeunaheun nya ge Abu Jahal bapak bisaan-bisaan teuing ya sakola henteu nya mah masantren henteu kadenge guguru henteu ngaguru henteu ulah guguru mah kagade tu ka Gunung Kawi kade yang henteu tapi pan bisaan kitu ngeunaheun kadenge na Quran sok surat naon deui ge bakal ngeunaheun bae tuhnya tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur ro bae ta tungtuna ro komaha eta mah surat sok dibaca teh gitu alif lam non gitu hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira inna hadaynahu sabila imma syakira wa imma kafura inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira innal abrara yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura aina yasbiha ibadullahi yufajjiruna tafjira yufuna bin nadhi wa raqabe sia ge heran ja kakar kadenge pan baca Quran tilopan rokabe tuh gilaan mana geus panghandap-handapna geus qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas sin kabeh min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas nirahin sin kabeh Abu Jahal kayak keur ngalamun mah bisa anta budak. Hebat sebenarnya mah. Aya teh aing ge sebenarnya nurut ka sia. Ngan mah nya pan aing mah pan tokoh. Sia tuh aing mah bangsawan. Ku batur geus di buyak-buyak pan aing mah tuh. Buyak Abu Jahal. Mah aing kudu nurut ka sia. Eta aya gengsi tah. Di hate leutik teh kamari geus dicaritakeun. Aya gori kieu terus bae cak Gusti Allah. Rasul baheula Nabi nu baheula ge dibarohongkeun bahkan dianiaya terus bae lanan terus kangjeng sugan ieu nu ngaran Abu Jahal tentrem hatena lindeu ternyata beuki parah nyana ngahihileudan ka urang Mekah sia de besi aya Muhammad dakwah besi aya Muhammad gajakan sangkilang nyana ngeunaheun bahasana
boga mukjizat Al-Qur'an cak jana ulah wakan narurutnya sak tungtung mama encan mah. Abu Jahal ngamamakeun sorangan nya mah. Kos Kiai Golkar teu dan dokter Andes atuh. Kiai aing nang hese-hese. Teu mah teu daekeun Kiai Golkar disebut Mang Haji. Ditanya Mang Haji ke mana? Teu dari mana? Ditanya ku pemajikan, itu batur nanya teh Mang Haji. Emang kunaon? Kiai atuh. Kiai Golkar bagus gitu, tolol tak Kiai. Ya tuh biasa bae wayah Mang Haji, wayah Mamang, atuh wayah ngaran, atuh nanya ieu. Kan jelema teh sesuai jeung kanyahonyana. Mang, kemana Mang? Oh ka dieu ye, atuh biasa pira nanya. Atuh nyana nanya, "Den, mana Den?" Padahal Kiai Udin eta. "Den, kemana Den?" Oh ka dieu ye. Eta nu lain Golkar mah biasa bae. Komo di Kiai, kemana Kiai? Nah, nu Kiai lain Golkar mah ulah lain Kiai kula mah. Biasa bae sih usah dilain, kadang-kadang gitu kan teh ngomong mah di hate bae. Tapi Kiai Golkar, "Mang, kemana Mang Haji, kemana?" Liwat bae. Kan majikanna na Noel atuh geus liwat, tadi batur nanya sih, lain jawab, "Mang Haji kadenge." Emang gua bi, kan Kiai urang. Di Golkar geus di mama-mama kunyana teh di Kiai-kiai. Sial jasa. Kadanan bura bere mah jujur tungtungna. Ai kula pernah ceramah ka hiji daerah, ka hiji tempat, geus. Nyana embungeun teu heula, jeung kula mah budak kene ieu. Nya becet teu heula. Teu wau di Jakarta. Geus beberes, beres eta kori aju nyana, tah kiai di Jakarta. Eta teu disebut dokter Andesna, nyana kieu, dokter Andes ini ada tuh. Nggak kesebut dokter Andesnya. Oh iya mohon maaf Pak Kiai. Iya tuh. Dapat capek-capek cari dokter Andes nggak disebut-sebut. Kula serius sial ate Kiai. Lamun aing panderi beak sia ku aing. Je cek nya mah naon meureun. Atuh sakali mah teu disebut dokter Andes atuh mentek naon. Ku aing mah disia-sia mun aing panderi mah sia. Datang ka mana pangkat kakiaian sia. Ji, cenah ka aing marah tuh teu wau ieu teh tadina ge. Ceknya mah aing lain jawara meureun. Eta aya pernah terjadi eta kos kitu teh. Ya masyaallah. Jadi kula ngobrol lahirna, ngobrol Kiai kegiatannya di mana? Saya penasehat di istana. Oh, paingan dia budaknya. Jadi kos ke pikiran nah. Iya, Kangjeng Nabi mah terus baik. Terus dakwah makin menjadi-jadi. Abu Jahal teh mengkolna mengona keul nganiayana merodna luar biasa. Sementara Kangjeng Nabi na nyongsrong jasa hayang supaya ahli Mekah teh iman ka Allah, iman ka anjeunna bahwa anjeunna diangkat sebagai Rasul Allah. Ituna embung jasa ka Kangjeng Nabi nurut. Kangjeng Nabi na hayang jasa itu supaya nurut. Coba eta pan pakia-kia. Tama percis kos urang Cikupa bogoh ka artis. Artis da embungeun nya na hayangeun datang ka edan atuh. Ai pak embung-embung mah deres. Ieu mah nu hiji hayang itu embung. Edan banda mah. Kangjeng Nabi na hayang jasa ahli Mekah supaya nyahoeun, supaya apaleun, supaya caang hatena bahwa pangeran teh Allah, bahwa dirina diangkat sebagai Rasul. Sementara ahli Mekah nu dikekentongan ku Abu Jahal teh embungeun jasa nurut ka Kangjeng Nabi atupan Paji Injin. Nah bahasa mana teh Paji Injin sia? Nyaho sia Paji Injin eta. Terus saya tapi Kangjeng Nabi jaga istinasehatan ku Gusti Allah. Gusti Allah wa qad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimatillahi wa laqad ja'aka min naba'il mursalin. Leles katakan ingat ka Kangjeng Nabi Isa diusir. Ingat ka Kangjeng Nabi Musa, ingat ka Kangjeng Nabi Daud, Kangjeng Nabi Sulaiman dan nabi-nabi nu baraheula. Oh, tenang. Dakwah we terus. Terus Kangjeng Nabi dakwah. Lantaran Kangjeng Nabi terus-terusan panggil man ka dieu.
sia lamun deuk dakwah ulah sakadar Quran mukjizat kayak gitu deuleu ka luhur ka ditu atuh ya. Kanjeng Nabi Soleh mukjizatna dibere onta, Kanjeng Nabi Musa dibere tungked, Kanjeng Nabi Isa turun rampadan tis langit kehandap kasaksian ku kabehan. Eta tahta nu kos kararitu tah coba sia mad lamun bener sia utusan Allah perintah ka ditu ka Allah supaya kadeuleu ku mata aing. Wabehan ya deuleu ai kitu mah aya tak kadeuleu bukti bahwa eta teh bener-bener mukjizat model kos kitu. Kami ge geus mahara rese ieu mah Quran mah mukjizat teh. Coba eta teh nyeri kumaha? Neuk teh nyeri kumaha? Masyaallah. Tah barang geus diomong kitu Kangjeng Nabi langsung asup deui ka jero manah. Cek Gus cek Kangjeng Nabi pohara amat ya si umat. Terus-terusan didakwahan atas perintah Gusti Allah teh horeng lain narurut malah nang tangan hayang timbul deui datang deui didatangkeun mukjizat anu leuwih tibatan eta hayang kadeuleu kaistimewaanna. Nyom sareng Kangjeng hayang Kangjeng Nabi ge menta bae kitu ka Allah ye sugan dibere naon. Mun Kangjeng Nabi Musa eta tungkedna dibuat langkon jadi orai sagitu gedena. Lamun Kangjeng Nabi Isa dituntut ku masyarakatna ku umatna hayang aya rampadan turun ti surga kadeuleupan ku kabehan ngong. Lamun Kangjeng Nabi Soleh eta teh boga mukjizat teh itu onta. Tah Kangjeng Nabi hayang nundukeun umat Mekah, kafir Mekah hayang kena tunduk supaya tunduk teh meureun kudu menta ka Allah ye. Mukjizat anu leuwih tibatan Quran supaya kadeuleu naon bae. Eta teh can dibere Kangjeng Nabi teh can leungeun ngagenyai. Can dibere mukjizat ieu dina ramo tarun. Ieu mah kakarak awalan dakwah. Pamenta nu di akhir teh apan patopoe turun beulah maca syahadat. Can ieu kakarak itu nyongsrong Kangjeng Nabi hayang amat. Turun ayat mentak sababna turun ayat ieu tadina aya seorang sahabat ngaran Harits bin Amir bin Naufal bin Abdul Manaf sumping ka Kangjeng beserta para golongan di kaum Quraisy ngomong nanya kitu qalu ya Muhammad i'tina bi ayatin min indillah kama kanatil anbiya. Hei Muhammad, coba datangkan tanda-tanda kebesaran Allah berupa naon be sakumaha para nabi nu baheula didatangkeun mukjizat anu pohara ku Gusti Allah. Coba buktikeun ku ari. Kanjeng Nabi nyongsong hayang ya supaya iman, maksudna supaya iman. Turun ayat. Wa in kana kabur alaika iraduhum hei Muhammad lamun aya kalakuan kabur alaika eta luar biasa gedena poharana ka anjeun iraduhum mararengokna ngabalir mengkol nukangan ngamusuhan ka anjeun embungeun kana Islam. Di tengah-tengah kasengserem anjeun hayang nundukeun urang Mekah supaya iman tapi kuari ditang-tangan hayang kena turun mukjizat supaya kadeuleu langsung ku mata beuki pohara nukangan ka anjeun Muhammad cek Gusti Allah fa inistata'ta an tabtaghiya nafaqan mun teh mah anjeun kawasa nembus bumi. Anjeun bisa nyieun terowongan di bumi bisa lempang di sapatala fil ardi di jero bumi aw sulaman fis sama atawa anjeun teh bisa hiber ka langit atawa nyieun taraje kadeuleuan ku kafir Mekah trek tah kaistimewaan ti Gusti Allah. Mun bumi bisa belah anjeun bisa nembus di jero bumi di sapatala bumi sehingga nyahoeun kafir Mekah bahwa anjeun teh bisa ngalalana lempang di jero bumi dek neangan mukjizat dek neangan ayat atawa anjeun bisa naik melalui tangga kadeuleuan ku urang-urang kafir Mekah teh aya tangga
ngan sakadar dicokot plak jadi tangga anjeun naraje naik ka luhur dek neangan dek nyokot mukjizat hiji ayat yang supaya kadeuleu ka kafir Mekah anu engke anjeun fatatiyahum bi ayatin maka bakal nyampekeun ayat ieu hasil di ditu di langit pan anjeun neuleu kaula naik ka langit atawa ieu hasil ti jero bumi lantaran kaula pan dibere bisa nyieun liang ka jero andai kata bisa kos kitu silakeun Muhammad sampaikan ngan tetep bae moal iman lantaran lain didinya iman mah Muhammad lain didinya iman mah kurang kumaha Al-Quran dek iman mah sebenarnya mah tapi lain eta kadeuleu kumatana tetep teu iman mah henteu bae baheula di zaman Kangjeng Nabi Soleh eta pan onta teh dituntun-tuntun sakitu istimewana kade ieu mah ulah diganggu gugat ulah dianiaya ulah dikumaha-kumaha diharu-biru tapi pan tetep bae teh iman apakah umat Kangjeng Nabi Isa setelah turun rampadan ti langit aju ari iman atuh pan henteu bae apakah eta barang Kangjeng Nabi Musa alaihi salam boga itek dibalangkeun jadi orai aju arariman umat henteu ieu ge anjeun ge lamun teh mah bisa bae ka langit kadeuleu nyokot ayat bisa ka jero bumi nyieun liang bisa nyokot ayat sampaikeun tah hasil model kos kitu tetep bae moal iman Muhammad ulah hayang kos kitu Muhammad hiji ku kaula moal dibere kawasa kos kitu keun bae anjeun mah dakwah bae dina harti annaka la tastati'u dzalik fasbir hatta yahkumallah sabar bae laksanakeun dakwah terus hingga turun keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala ya Muhammad cak Gusti Allah walau sya'allahu la jama'ahum 'alal huda lamun Allah ngersakeun atuh ku Gusti Allah dihijikeun wae kalau pitud kudu make anjeun langit nangieun kaula bumi nangieun kaula manusia nangieun kaula kabeh nangieun kaula mun kula ngersakeun atuh geus kudu make anjeun ya budak iman ka aing kabeh atuh ya kumaha ieu atuh kumaha ieu cak Gusti Allah ngan aing teu ngersakeun ndek neuleuh datang ka mana kegigihan dakwah anjeun jeung datang ka mana kabangkawarahan urang Mekah can sakumaha ieu mah Muhammad terus Kang yang Nabi dakwah terus walakin lam yasha zalik ngan aing teu ngersakeun deuk neuleuh anjeun datang ka mana dakwah teh jeung deuk neuleuh kebangkarahan ku per Mekah lain sakadar kuari man cak Gusti Allah jang deuleueun engke di tahun 2013 tahun 2012 urang Cikupa supaya ngadenge orang Ketos, orang Kendal, orang Pasar Kemis, orang Cilongok Onam teman sabodoh lah supaya ngadenge sejarah anjeun kegigihan anjeun supaya nyaho sejarah anjeun keistimewaan anjeun pantang mundur dicaci dimaki diciduhan diusir supaya kanyahoan ku umat kebangkawarahan kafir Mekah menganiaya seorang Rasul Allah supaya kiai engke di tahun 2012 ulah suka Golkar itu kos gitu kan gak Golkar atuh supaya terus gigih pantang mundur terus dakwah tanjurkeun agama Allah pahit pasti kakarak diomongkeun mah ulah sok sedih kakarak tadi ondang ngariung ku tatangga jeung teuing kajen teuing di ditu aya ramean aing mah aing teu kadeuleu kiai meureun pan aing kiai teu kaondang batur mah baralik marawa berkat aya aing mah diondang henteu ulah kajeun tah mah sediheunan mah teu kiai ku sakitu bae terus bae terus dakwah terus ajakan konsepna ikhlas lillahi ta'ala mun aya batur dakwah alhamdulillah bisaan aing mah henteu bisa dukung mun aya batur mantep masya Allah alhamdulillahirabbil alamin nyana mah hebat jasa segala rupa bisa doakeun lain kieu si eta diondang di dona aya henteu goblok beureun atuh aing teu kabeuli Innova si eta mah geus kabeuli deui ih tah si kiai kunaon deuleuan kadinya bae bareng tanjurkeun agama Allah urusan kos kitu mah tama geus anggeus Allah mere di Lauhil Mahfuz geus aya tulisanna geus anggeus diudang-udang ku urang lain milik urang mah moal
cicing bae urang dimiskinkan ku Allah sedang bae cicing bae urang disugikan ku Gusti Allah atuh sugi bae geus anggeus jadi masing-masing ieu manusia teh pembagian hartana geus anggeus urang can lahir geus aya di dituna bakal kitu atuh deuk naon make jadi hasud geus anggeus si pembagian harta teh geus anggeus si eta tahun sakitu lahir maotna sakitu salila hirupna kitu bogana ngan sapeda kempes doang saya tulisanana geus aya tulisanana teh kumaha tuh si eta tahun sakitu lahirna magahan ngaji apruk-aprukan ge bogana ngan datang ka sekupi doang geus aya tulisanana geus anggeus bakal boga sawahna sakitu jadi teh pembagian harta teh baheula di alam arwah geus rapi atuh kuari kunaon bake hasud geus rapi geus jadi moal anu kurang moal anu leuwih atuh kumaha deui geus dibagi ku Gusti Allah tinggal ngalaksanakeun dakwahna urang dakwah bisa amil doang jeung jurumnya dakwahkeun ka mamana ge amil bae jeung jurumnya diondang ngariung ge ilamanna lawamila bae pas muludan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam i'lam anna al-awamila fin nahwi mi'atu amilin ternyata amil eta aya 100 jumlahna kabagi dua labziyatun wa ma'nawiyatun hiji amil labzi kadua amil bangsa manawi labziyatu minah cak masyarakat euy muludan ieu mah ke tenang heula engke ge aya atuh bisa amil bae engke cak masyarakat teh ulah diondang deui nya mah ilam deui ajeun bisa da sakitu kula mah inget ka Saleh bae Saleh didinya di mana di Pangodokan baheula sok diajak-ajak ku Abah hayu muludan Rajaban Abah mah pandeuring ge kaya waktu ngomong ge waktu teu tah kakolotnakeun ka dieu keur ngora ge kitu bae Saleh kesok aya bae inget bae ceramah di Pasar Kemis tadi di Haji Sungud kula kadedelekeun bae rukun salat 6 rukun salat tidak kurang tidak lebih 6 katukang 6 terus dibejakeun hiji-hijina beres diajak ka dieu ka Masjid Gelam Haji Muhammad Nur baheula tadi geram teh aya tadi dinya pas saleh terus ceramah deui saudara-saudara sekalian rukun wudu 6 ya ini ada 6 hati-hati kalau nanti ada orang yang membawa paham rukun wudu itu 7 sesat atau dikurangi menjadi 3 lebih sesat lagi 6 diondang deui ka ditu ka Cilongok Gandu ngilu deui kula aya deui Saleh dulur-dulur saudara-saudara rukun wudu 6 sakula ieu mah asana ieu bae bener bae di Cilongok di dieu sarua bae di dieu pas di majelis ieu baheula zaman Abah aya nyana jangkung jelemane saudara-saudara ahli pengajian hati-hati rukun wudu 6 tapi kapake bae datang ka kuari terkenang bae pas katerep aya Saleh pasti rukun wudu deui ya aduh masyaallah tapi hirup eta baheula di Pasar Kemis mah bener diondang teh ka Gelam diondang teh ka Gembor hirup ieu mah lain lalagaan muludan Rajaban teh lain kuari bae di daerah dieu mah kula keur leutik teh kan baheula mah leumpang katerep kemudian kadija kawaru di waru ge sababara masjid ngan asa baheula mah lain ngomong muludan teh lain ngomong terus datang ka etek sagala ka ditu ka etek terus ka kawaron muludan teh santri teh asal di bulan Mulud teu masak santri mah berkat ambalaya kuara jasa muludan teh baheula mah jasa geus dipanggul ku santri teh jadi bener-bener muludan teh karasa ruhanina aya atuh beteung nage poha kuari mah ceramah datang ke jam 2 balik mawa aqua nah asana santri gaya nu utah datang ke pondok kunaon sia lapar aing tas muludan sia lapar atuh berkatan cek cenah teh kan dibere huahehe doang tuh aqua mah atuh loba di dieu ge cek cenah teh tah di mana tah deket masjid cai satelit naon bedana jeung aqua kurang berkat jadi cenah kieu mah berarti hayang berkat lain hayang berkat ngabandingkeun zaman baheula jeung zaman kuari
jelemakna tepati palalinter hormat ka kiai aju ngatung ngaji nage asal beres tas maca ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong tas urang nyaritakeun eta beres manggul suatu pohara jasa geus muludan teh magnetna teh gede kuari waktu muludan teh sekarang itu bae berkata teh Muhammad andai kata anjeun mampu kasapatala mampu ka luhur langit dek nyokot ayat jang nembongkeun ka ahli Mekah supaya iman laksanakeun ku anjeun tapi anjeun moal mampu kos kitu ge jaku kaula teh dibere kamampuan geus ku ari mah sabar bae hatta sehingga datang hukum ti kaula cek Gusti Allah jalamun aing nu agung ngersakeun kudu iman kabehan atuh aing ge atuh moal hese capek ja aing mah mampu ngan aing hayang ningali cek Gusti Allah datang ka mana kagigihan anjeun sebagai rasul aing jeung hayang nyaho jeung datang ka mana ka buang kawarahan kafir-kafir nentang kana ayat-ayat aing ieu teh lain jang sakadar kuari tembongan teleueun jang umat-umat nu baraheula sebab engke anjeun bakal maot tata diteruskeun ku para ulama geus aing mere kapan engke bakal ngecek Gusti Allah al ulama warasatul anbiya anjeun maot teh henteu ninggalkeun pabrik anjeun maot teh ninggalkeun ladang anjeun maot teh ninggalkeun berbagai harta nu ditinggalkeun ku anjeun teh papan ilmu anjeun diteruskeun ku para ulama engke ulama teh nyadap kana carita anjeun tuh nabi urang nu ku urang dituturkeun dakwah teh sakitu ge mawa mukjizat geuning diciduhan geuning dilecehkeun atuh urang mah kakaraksa kieu terus bae tah supaya dideuleu engke ku umat-umat di akhir ku ulama-ulama di akhir tah jang contoheun teh supaya kadeuleu bangka warahna kafir nganiaya ka anjeun Muhammad jaheul ulah juga gelok fala takunanna minal jahilin betul lamun anjeun haju ngarasul Muhammad diangkat jadi utusan kaula cek Gusti Allah kakarak sakitu bae ge haju anjeun teh DP hayang diturunkeun ayat deui nembus ka taneuh naek ka luhur langit atuh eta mah kos kitu mah poho kana kersaning aing tama Muhammad lamun poho kana kersaning aing poho kana Syiah aing atuh anjeun teh sarua jeung nu bodo atuh berarti tama aya ge nu bodo tama nu kos kitu mah pan anjeun mah pilihan kaula cek Gusti Allah geus ulah akur jeung nu bodo fala takunanna minal jahilin maka ulah anjeun atuh ulah aya anjeun Muhammad tergolong-golongan anu bararodo nu bodo teh kumaha nu bodo mah kos kitu dianiaya diciduhan dilepehan diomongkeun haju bae poho kana kersaning aing panang aing kabeh ge anjeun kos kitu teh nang aing umat kos kitu teh nang aing kafir kos kitu teh nang aing atuh lamun sakira-kira ku aing dihijikeun supaya beunang jadi boga pituduh mah atuh gampang jasa eta mah kumaha kersaning aing geus tugas si anjeun mah Muhammad dakwah adapun daek jeung teu daek lain urusan aja urusan kula cek Gusti Allah kumaha kersaning aing kakarak empeh kanjeng Nabi jaheul ya Muhammad innama yastajibul ladzina yasma'un teu aya lian jelema-jelema anu nyubadanan ka pangundang anjeun anu ngaijabah kana pangundang anjeun ka ajakan anjeun jelema anu nuturkeun ka ajakan anjeun mah jelema anu manut ka ajakan anjeun mah eueuh deui iwati alladzina yasma'una jelema anu ngadarengekeun ka omongan anjeun ngadenge teh lain sakadar ngadenge tapi sima atapahumin watibarin ngadenge nu bener-bener sampaikan ka detail paham jeung dijadikeun itibar di mana-mana anjeun dakwah kemudian ngadenge nuturkeun ka anjeun engke ge aya tata nu kitu jelas nu bakal nuturkeun ka anjeun nu bakal siap dakwah jeung anjeun nu bakal siap ngabantu anjeun nu kena dakwah anjeun jelema nu ngadenge ka anjeun datang ka kuari kitu bae kiai dakwah teh anu ngamusuhan loba nu ngadenge aya jelema anu manut loba anu buang kawarah geus di satukangeun nyana atuh loba nu mata kula kudu nyeri hate sapangkat Kangjeng Nabi bae ge teu milu kabeh ka Kangjeng Nabi atuh komo urang
geus sakieu ge geus alhamdulillah nu mantak pangistimewa da kiai teh nu bersyukur. Syukurna kiai mah kieu cek Tuan Syekh Abdul Qadir. Ketika manehanana ngaji alhamdulillah Gusti abdi mah syukur hiji dibere bisa ku Gusti, kadua dibere didarengekeun, katilu ieu nu paling anugerah mah antara kula jeung nu ngadengekeun teh sarua pada dibere taufik jeung hidayah. Tah syukurna kiai teh kos kitu tah. Ketika dak bae anu ngomongkeun kudu syukur cek Tuan Syekh Abdul Qadir. Mun aya kiai haju diaromongkeun, ku jawara diomongkeun, ku lurah diomongkeun, ku camat diomongkeun, ku pangsa kiai-kiai diomongkeun. Alhamdulillah, syukuran. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab naon? Loba dosa di awak nu moal beak lamun lain diomongkeun batur. Aya dosa-dosa nu kuduna beakna diomongkeun ku batur. Nu batak ulama sok nitah, rah omongkeun aing Gusti atuh. Omongkeun aing, abeh aing beak ke aing ka sorga sia mah ka neraka. Bersyukur kieu teh di mana aya sempadanana eueuh kiai mah. Kiai Allah mah selalu bersyukur ka Gusti Allah. Jadi di luhur syukuran nu biasa. Bersyukur teh lain sakadar bersyukur bisa ngaji. Bersyukur dibere bisa jeung dibere nyambung tah eta teh kabehan syukuran ku anjeun. Anjeunna bisa ngomong bisa nyampekeun, jelema bisa ngadengekeun jeung bisa make, tah di luhur eta teh nang Allah syukuran ka Allah nu geus ngajadikeun anjeun jeung masyarakat seperti kitu. Mantak moal aya kumaha jeung nu sugih akur bae janang Allah. Daek ngajina nu sugih teh nang Allah, daek ngajina pejabat teh nang Allah, daek ngajina nu susah teh nang Allah, daek ngajina jawara menang Allah. Lamun ku urang di aku balik deui. Asal urang aku beta nang aing ta nyana ngaji teh ta teh ngadengekeun aing kaharti asana aing. Asana engke ge saminggu, 2 minggu, 3 minggu geus mah. Asal di aku baca Tuan Syekh Abdul Qadir, asal di aku nang urang teu darekeun ngaji. Tapi lain nang aing, nang Allah aing nage bisa ngomong jeung bisa ilmu teh nang Allah. Geus aing mah sakadar alat Allah, aing dijadikeun alat Allah, satungtung ku Allah dijadikeun alat Allah. Tah jelema teh ku alat Allah. Eta teh daraekeun, geus aing bersyukurna ka Gusti Allah. Lain nyukuran sorangan, nyukuran itu nage terus. Jadi syukuranna kakabehan. Geus alhamdulillah, mata akur bae ge jeung sabaraha jeung saha-saha ge. Datang jelema ngora keneh lalaki alhamdulillah tanya, datang aki-aki tanya, datang nini tanya, datang gadis atuh nini bae ditanya tuh kumaha gadis. Akur bae hartina akur bae kena ka dituna mus bae ayana sebab naon bersyukurna langsung ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nyukuran diri dibere bisa anu hebat salat ge pergi tuh salat teh. Urang salat Allahu Akbar. Urang mah kakarak datang ka ngahartikeun babacaan urang lain jore bagus. Eta teh geus aya peningkatan ngaranna. Begitu urang baca bismillahirrahmanirrahim kalawan nyebut jenengan Allah anu Maha Rahman Maha Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin sadaya puji eta tengtu ka Allah nu mangeranan alam kabeh. Eta mah urang jadi penerjemah ngaranna Gusti. Engkena tungtungna sadaqallahu Maha besar Allah. Berarti sholat ini diterjemahkan oleh saya. Nah, eta kos kitu terjemah bagus. Eta saya peningkatan. Naik dari saya tiga lain eta. Eta mah geus biasa santri mah tah ngamaknaan kos kitu mah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngarasakeun maca kalam Allah. Teu sakabeh jelema bisa maca kalam Allah. Berateun batur mah tapi ieu kaula mah dibere ku Allah tanaga lisan kabeh dibere bisa tah ukuran eta naik deui saeutik lain eta ku Gusti ieu keur dijadikeun wayang kumaha wayang mah teu daya teu upaya nyileuk dicileukeun ku dalang tungkul ditungkulkeun ku dalang isuk pagetu mah diasupkeun ka sigotaka beak geus kabeh geus teu daya teu upaya sapira wayang urang teh terasa wayang ngan eta mah lain ucap tah mah kos itu perasaan.
geus ieu mah ngaji da geus gaji rasa. Allahu akbar teh maknana lain Allah nu agung, tapi geus hese gamanana tah geus terbiasa tah mah ngaji sapina. Allahu akbar teh nu kabayang Allah nu keur ngagerakeun urang, sungut urang maca Allah, leungeun urang takbir, awak urang ieu nangtung. Tah eta teh geus lain kudu dikitu-kitu, ngan eta mah terjemahanana bakating ku deukeut jasa jeung Allah. Allahu akbar. Geus leungit Allah nu maha agung mah. Lantaran geus aya dihareup. Urang teh lamun nyuratan ka Kabogoh ku ari teh. Engkau adalah kekasihku tercantik di dunia. Tidak tahan aku ketika aku memandang wajahmu. Terik matahari yang panas menyengat ketika aku melihat wajahmu, teduh rasanya. Eta pohara jasa, tete pohara jasa. Pohara jasa. Berjuta bintang di langit satu yang bercahaya. Masya Allah. Wassalam Jeki. Dibaca kok itu. Ngeleket teh. Eta bisa teh asa jauh jeung nyana. Jauh teh jeung bebene. Urang bisa kos kitu. Ketika urang hareup-hareupan jeung bebene. Wajahmu. Ditolol atuh. Geus lain ulah-ulah geus wajahmu geus deket mah toel. Geus toel geus ulah wajahmu kuari mah geus. Geus bae langsung toel. Urang lagi peureum ge ditoel-toel we terus. Geus lain wayah ngomong. Lamun jauh urang ngomong. Lamun deket mah atuh geus sulit aku berbicara di hadapanmu. Tidak ada yang dapat kukatakan isi hatiku. Andai kata engkau bongkar, engkau belek, ini di hatimu hanya ada bibirmu. Waduh, suara jasa panetan. Wow, nislah terus tidak ada kata-kata yang patut diucapkan di hadapanmu kecuali hanya ragapan-ragapan. Ya keur carita, jauh mah urang bisa jeung surat, deket mah teu bisa. Entah bisa orang dijauh mah dijauh santri kayak kukala sok kadenge. Halo, Sarwiti I love you. Coba deketkeun ta awewena. Tek ceuli datang ka bisa. Aku cinta padamu. Wow, galedeg sing gelger. Moal bisa. Ta ieu ge ka Allah, nu jauh bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Terjemahkeun ku hate. Terus Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin terjemahkeun ku hate jauh jeung Allah. Masih jauh. Amun deket mah sia naonan cek Allah. Atuh aing aya di diri sia sih. Sia make jeung alhamdulillahan. Allahu akbar. Atuh geus nyawa aing akbar ku sia kunaon disebut. Atuh kumaha atuh? Atuh lah disebut atuh sia aing geus aya di dinya. Mentak salat teh beda. Atuh lah kos kitu mikung ngaranna. Nah, mantak tetep syariat dan syariat ngan geus liwat ti syariat alamna kuali geus alam thariqah geus salatna geus lain deui asa aya Allah teh Allahu akbar geus lain Allah nu maha agung geus hese eta mah hese diterjemahkeun adalah sebab salat perasaan kamari keur di syariat nyana Allah yang maha besar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, maha suci Tuhanku yang maha agung. Eta mah terjemahan. Ketika jauh jeung Allah pasti kos kitu. Ketika geus deket jasa jeung Allah. Wa nahnu aqrabu min hablil warid. Asa kadeuleu Allah teh. Kamari mah asa dideuleukeun. Kamari mah asa neuleu. Aya asa dideuleukeun mah jauh kae ieu asa neuleu ka Allah teh. Deuleu ka Allah. Emang deuleu ka Allah kumaha? Apana aya asma jeung sifatna. Aina lezatna mangke urang edan moal kuat Kangjeng Nabi Musa ge neuk neuleuh Gusti Allah di Gunung Tursina eta teh lain edan-edan teh sakar ngaranna sakar teh fana ngaranna poho tina dunya inget ngan ka Allah doang fana ngaranna tah kuari ge kuari urang tah lamun luhur pangkat kos kitu bae ketika salat teh Allahu akbar geus hese jaritakeunana terus babacaan teh asa ditungtun ku Allah asa Allah bae ieu mah keur carita deketna ka Gusti Allah. Nah iyalah innama yastajibul ladzina yasma'un Muhammad eueuh deui
anu bakal ngaijabah kana pangadak anjeun sehingganya na jadi iman ka anjeun iman ka kaula alladzina yasma'una jelema nu ngadarangekeun setelah ngadenge terus nyana maham terus nyen itibar nyen contoh leketeh hatena teh diucapkeun ku Muhammad teh bener pangeran teh Allah allazi khalaqas samawati wal ard az-zahir wal batin terus Warrahmanur Rahimul Malikul Qudus Salamul Muminul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir terus teh asma-asma Allah ngaranna tak ieu Gusti Allah teh kos kitu tah oh bener Muhammad teh diutus ku Gusti Allah jadi rasul Allah lantaran dibere mukjizat bentukna Al-Qur'an digawe naon belajar henteu sakola henteu masantren henteu guguru henteu ngaguru henteu tapi ternyata bisa lamun lain mukjizat moal bisa nu mantak mukjizat teh sambarangan teu sakabeh jelema bisa maca Al-Qur'anul Karim teu sakabeh jelema dibere mampu maca mukjizat teu sakabeh jelema bisa mampu nerangkeun mukjizat teu sakabeh jelema ngajelaskeun mukjizat bisa lantaran eta mah jelema pilihan Allah. Nah, ieu mukjizat teh lamun urang ngadengekeun urayan Al-Qur'an leketeh hate al-mujiz teh hartina ngapeskeun. Urang jawara geledegan ngadenge urayan Al-Qur'an. Eueuh nanaonan horeng awak aing. Janu gagah mah Gusti Allah. Janu hebat mah Gusti Allah nu maha kawasa mah Gusti Allah. Aing gagah sote di lapangan ku batur di jawara-jawara horeng aing inget kana kagagahan Allah mah atuh aing meureunnan ieu mah jadi kerak neraka leketeh. Ketika aya kiai pohara jasa ilmuna kemudian ngadenge urayan Al-Qur'an wa ma utitum minal ilmi illa qalila mun hayang nyaho anjeun ilmu Allah mah tah ilmu Kangjeng Nabi Musa bae heulanana nu sakitu hebatna ilmu Kangjeng Nabi Khidir bae nu sakitu hebatna lantaran kahebatanna teh geus hese ngajag-jagna dibandingkeun jeung ilmu Allah mah dibayangkeun ku Gusti Allah aya simeut aju simeut sukuna dikalautkeun sanggeus sakitu nyana kaluhur aya ngeclak cai dina suku simeut nyaksak deui ka laut cak Kangjeng Nabi Khidir ilmu urang jeung ilmu maneh teh dibandingkeun jeung ilmu Allah mah lir teu beda jeung nu ngeclak dina suku simeut ka laut tah laut ilmu Allah ilmu urang mah nu ngeclakna atuh leutik saha tuh lain papah tah cak Kangjeng Nabi Khidir geus kiai profesor dokter anu sakitu hebatna agung ku ilmuna sasar sia mata kaju ka Golkar ge ngarasa agung eta lain dibawa tawadu ka Gusti Allah jat teu daya teu bae ku batur di kiai-kiai Gusti kudu di kiai-kiai ku batur di buya-buya ih banyak di buya-buya teu meujeuhna Gusti abdi mah di abah-abah atuh abah mah dukun beureun ka dituna lemah di hareupeun Allah wa ma utitum minal ilmi illa qalila endek daon di hareupeun Allah nu dibanggakeun endek naon di hareupeun Allah nu disombongkeun gagah tandingan Gusti Allah ilmu tandingan Gusti Allah orang-orang mah abid orang-orang mah makhluk dibere kieu teh nang Allah nang saha eta tanya hok kitu Al-Qur'anul Karim al-mujiz Quran ngapeskeun ka setiap jelema saha bae lamun dek aya urayan Al-Qur'an leketeh ibehat teh masyaallah eta encan diwirid kakarak diuraykeun geus ngaleketeh wirid ku ari aya awewe nyiduhan ka urang sambat ka nia aya tolol teh budak ceknya na aing teu boga tasbih kaoka meureunna aing neangan heula ka Cisoka aing Cisoka mah loba ahli hikmat datang ke Kiai Cisoka baca tah yuqala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum sajid mun siacan sujud di hareupeun aing ulah pajar kaoka wirid ku orang bener waduh mamawa samping masya Allah mana Ipin eta Al-Quran al-mujiz eta al-mujiz baca ku orang dek perang jeung kafir baca kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya hayyu ya qayyum nu hirup ba Allah mun abdi geus dihirupan ku Gusti Allah musuh Gusti paehan ter tembak
des asal ulah lempeng kanjana bae moal kena. Ye, emang kumaha eta lah Al-Qur'an al-mujiz. Kuari mah ulah waka dipake baca bae heulanan lillahi ta'ala ke menghadapi kafir. Emang di Irak nu mantak urang i Amerika loba nu asup Islam kuari ribuan. Emang kunaon gara-garana? Ditembak ngarebul urang Irak teh nu pae mah geus puguh pae. Loba nu kajadian tembak des. Cih, tembak des. Tembak deui 3 kali des. Sini pan sieun ieu tembak mah mau lari kemana mun cer ngomong urang mah mau lari kemana ini negara Irak negara saya kemana kamu lari kelepak bae pan sieun sok kota senjata kotrek no awas ya dekil ya Masya Allah tidinya lah mencari kurang ampun syahadat baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah tungtun wa asyhadu lain saya